Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan Muncang sehat? Alhamdulillah. Ayo nama menuju sehat. Ayo naon atuh tara-tara ulin ka dieu? Hoyong ulin itu juragan. Iya juragan. Urang teh usaha hayong siga juragan. Beli tanah, motor loba. Sana ini jadi bos konveksi. Kumaha ta carana ta? Ada kudu bisa nyangsangkeun. Da urang teh kahareupna teh bakal hayang. Mun boga budak lalaki sunataneun. Budak awewe mun kawinkeun. Kalau gitu mah duit geus nyangsang. Gampang lu bakal hayang oge. Meureun urang teh meureun boga duit gede. Hayang beli tanah, meureun hayang beli motor. Gitu kata mah kudu intina mah kudu nyangsangkeun we. Oh gitu juragan. Nuhun atuh juragan. Nuhun atuh juragannya. Oh gitu we nya eta mah kudu bisa nyangsangkeun nya. Ya nuhun ya juragan. Mohon mangga. Waalaikumsalam. Tadi juragan kudu bisa nyangsangkeun. Nyangsangkeun naon atunya? Oh, di ditu aya baju tuh. Urang sang-sangkeun ieu. Iya, tuh sang-sangkeun nu aya. Tah, ayeuna geus nyangsang, tinggal nungguan hasil. Juragan, ka dieu halas gedeung. Aya naon, Mas? Juragan, tuh urang geus bisa nyangsangkeun, tinggal nungguan hasil. Lain yang sangkeun nu kitu atuh anu kitu mah naon? Yang sangkeun model nabung, arisan, duit, itu naon atuh mah ge. Oh hayang beunghar. Sangkeun anu kitu. Ya kan cek juragan kudu bisa nyangsangkeun, kan tuh nyangsang kudu tinggal nungguan hasil. Lain yang sangkeun nu kitu, yang sangkeun mah duit. Teu balik.